deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia janaka anu kamari ngaraoskeun kasilihkeun deui bae ku Wisrawa nangtang ijen jajaten ka Wisrawa anu antukna janaka teu kiat nandingan wawaosna Wisrawa. Urang lajengkeun putus si Komceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia sutina anu ngabandungan kana lumangsung na kajadian muwuh beuki tambah simpati bae ka pribadina Wisrawa anu tetela lain bae punjul elmuna tapi teu boga karep binasa ka sasama. Sutina datang nyampeurkeun ngadeukeutan ka Wisrawa. Sanggeusna deukeut terus nyarita ngebrehkeun perasaan hatena anu ngarasa tenang tutas Wisrawa mampu ngungkulan elmuna janaka. Tos salempang ingis Kang Wisrawa kasoran margi diperhatikeun teh Kang janaka tarungna sanes mung ukur ngajajal pangarti geuningan eta maka ke namun ieu teh nah aya masalah naon pangna Kang janaka kitu sikap sareng tindakanana geuningan. Ku akang memang acan dijelaskeun anu sajujurna ngeunaan janaka. Anu satadina mah memang aya hate kadua leutik ka Widarsi almarhum anu jadi pamajikan akang. Anu memang incuna Ki Buyut Mitra anu jadi guruna. Ngan akang oge teu ngarti naon sababna. Janaka mage boga karep hayang ngadu jiwa segala rupa. Sayeuna behe Kang Wisrawa mah wijaksana. Abdi gaduh keyakinan upami Kang Wisrawa kagungan naon maksad binasa ka anjeunna tutas tadi Kang janaka kasoran nyan teu kedah sesah panginten dina ngabinasakeun dirina. Nanging Kang Wisrawa mah teu ngalakukeun eta tindakan. Janaka memang keur kalimpudan ku nafsu. Lumatak lamun akang sarua atuh meureunan taya mendingna. Da sarua be jeung janaka anu poekeun akibat pangaruh nafsu. Akang mah bener-bener manghanjakalkeun ieu ku sikap jeung tindakan janaka anu saperti kitu. Ieu kanyataan sabenerna mah teu dipiharep ku diri akang. Make kudu pacengka dan sagala rupa ya teh duh. Nanging sanggam abdi mah Kang Wisrawan telepat. Margi upami teu ngalayanan tindakan Kang janaka, tangtus Kang Wisrawa anu bakal cilaka. Margi Kang janaka mah apanan sakitu garangna dina ngalakukeun panarajangna. Nya panginten atuh ari aya pasal ti dituna mah. Nanging anu penting keur abdi mah buktos Kang Wisrawa anu unggul sareng salamet kirang sabios-wios eta anu diharapkeun ku abdi mah Kang.
Ngan ukur akang mah keur akang maksud teh tetep manghanjakalkeun ieu teh. Sabab tadi memeh indit Janaka tetep teu sadar. Malah masih kene keukeuh panasaran gesan balitungan dina waktu anu bakal datang. Padahal akang teu nganggap musuh ka Janaka teh. Leresan eta mah Kang Wisrawa ya di pihak anu leres atuh Kang. Anu jelas Kang Janaka rupina tetep neuteuli, teu tiasa nampi kana kanyataan anu karanapan yang dirina anu kasoran. Ya mudah-mudahan be. Akhirna mah kapikir ku Janaka taya hartina manjangkeun ieu urusan. Sabab ari ceuk akang masarwa we jeung marebutkeun balung tanpa eusi. Sakuduna mah jalma saperti Janaka oge anu liana anu ngarasa masagi ku pangarti bisa ngahijikeun diri geusan merangan tindak laku kejahatan. Geus kitu mah Wisrawa jeung Sutinah indit ninggalkeun eta patempatan. Sajroning balik ninggalkeun eta patempatan, pikeun Wisrawa mah tetep hatena ngarasa hanjakal. Sabab waktu tadi memeh indit Janaka masih tetap dina sikap anu ceuceup jeung geuleuh ka Wisrawa. Malah nepikeun ka tetep panasaran. Dina hiji waktu hayang neruskeun deui balitungan. Wanci kasorenakeun Abah Tasman ngarasa leungiteun meureunan ku Janaka anu mantak harita terus tumanya ka Wisrawa jeung Sutinah ngeunaan Janaka anu teu katingali balik ka imah. Abah Tasman ngabagikeun paneutupna ka Wisrawa jeung Sutinah nu jadi anakna bari terus nyarita. Ya ari jang Janaka ieu teh ka mana? Geuningan dekat tingali balik. Apadan biasana mah balik teh babarengan. Lah ka mana ye dari jang Janaka Mas? Sutina silih reret jeung Wisrawa bari terus ngawalon pananya Abah Tasman anu jadi bapakna. Tadi siang memang aya kajantenan anu di luar dugaan, Bah. Iya, Kang Wisrawa tepupuguh jol di tang-tang ijenku Kang Janaka we. Abdi oge kaget sareng bingung teu kahartos kunaon Kang Janaka janten kitu. Baru nya kunaon atuh ieu teh Janaka teh. Bajgala kanang tang darung kan jadi dulur. Jig kumaha ieu teh mimijina Bajgala kaya kejadian gitu geuningan. Cik jelaskeun ka Abah ieu mah. Ieu teh meuni aya araraneh kieu ieu teh. Abdi anu nyaksian kana lumangsungna eta kajadian sami ngerasa aneh, Abah. Anu jelas mah sikap sareng tindakanana Kang Janaka kaetang kasar, Bah. Malihan tindakanana oge jelas sanes mung sakadar ngajajal pangabisa. Eta mananging leres-leres tarung ngadu jiwa. Saya nama dijelaskan be atuh ku Kang Wisrawa ka Abah supados pun Bapak kuningangan Kang. Wisrawa ungut-ungutan neuteup antep ka Abah Tasman bari terus muka babaran lisan pikeun ngajelaskeun eta kajadian. Janten saleresna mah
Abdi sareng Janaka teh teu katalian dulur bah. Abdi harita anu ngahaja ngareka carita. Margi memang keur Janaka mah aya anggapan masalah abdi sareng anjeunna teh teu acan beres. Kieu geura ari jujutan anu salaresna mah bah. Ku Wisrawa dijelaskeun ngeunaan ka sang tukang pangna Janaka boga sikap jeung pamadegan anu tetep nganggap musuh ka Wisrawa anu paling akhir panggih teh jeung Janaka. Meme datang para karamannya Wisrawa jeung Janaka teh keur ijen jajaten. Eta kajadian teh kaganggu ku kadatangan 2 urang pangeus lembur Abah Tasman. Sabab baranehna duaan diudag-udag ku Karaman alas waringin. Anu akhirna eta ijen jajaten jadi katunda. Sabab Wisrawa mere usul sangkan leuwih ti heula nying hareupan eta kakuatan Karaman alas waringin. Abah Tasman ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan Wisrawa. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun Wisrawa mungkas guaranana. Tah janten kitu kaayaan anu salaresna mah ngeunaan Janaka teh bah. Sutina milu mairan caritaan Wisrawa. Janten angkat ngejatna Kang Janaka teh memang niat anjeunna bah. Sanes kelepatan urang eta mah. Kitu deui Kang Wisrawa tos nyaurkeun sababaraha kali masalah teh henteu kedah papanjangan. Abah Tasman ungut-ungutan ngarti kana guaran caritaan Wisrawa jeung Sutina. Abah Tasman neuteuk ka hareup ka tempat anu anggang bari terus nyarita. Salah itu hari gitu mah jang Janaka teh. Hari Abah mah lainna naon. Bet manghanjakalkeun jalma-jalma anu marasake ku pangarti anu sakuduna mah bisa ngaijekeun diri. Ieu kalakabat parasea. Padahal aya sing hareupeun anu leuwih penting nyata nying hareupan tidak kelakuna kajahatan di para Karaman. Anu ku ayeuna mah para Karaman desa satna aya di pihakna si Garang Larang. Ijo. Sutina ungut-ungutan, manehna ngarasa satuju karena pamikiran anu jadi bapakna. Sami sareng emutan Kang Wisrawa Abah. Nanging nya bade dikumahakeun deui da kitu geuningan Kang Janaka teh tos teu tiasa dihalangan deui. Teras angkat henteu ka dieu heula pisan geuningan apanen. Wisrawa milu mairan caritaan deui bari neuteup antep ka Abah Tasman terus cumarita. Abdi oge ngahanjakalkeun bah. Kunaon Janaka janten kagungan sikap anu saperti kitu. Padahal musuh urang mah jelas pihak si Garang Larang anu nebarkeun rupa-rupa kajahatan. Ya bener pikiran Abah oge gitu. Tapi hari geus kitu mah nyare kumaha deui. Ngandung harati Janaka teu dewasa pamikiranana. Nah, hidup ya. Ladian teh aya kamajuan nyai. Ya lumayan Abah. Ari Kang Wisrawa mah teu sesah dina ngajarkeun gerakan mah. Ya duka upami engke dina kaayaan anu salaresna ijen mah. Abdi gempeur kitu kinten-kinten atanepi moal Kang. Atulah gempeur. Katenangan mangrupa modal utama mangsa nying hareupan lawan anu kumaha baik. Malah lamun dibarung jeung nafsu. Da eta bakal ngabalukarkeun ayana lolong kerang kosong pikeun anu jadi lawan. Sabab gerakan teu dikadalikeun ku pikiran. Ai pokoknya mari kahayang Abah mah hidup sing bisa ngamangpaatkeun waktu. Sabab geus jadi hiji kapastian ayana di dieu teh Wisrawa moal ija. Anu maca kudu bener-bener husuk jeung tekun dina mangsana neuleuman ilmu di anu jadi guru. Abdi oge ngartos Abah. Lumawi sok
aya kalana hilap ya karena kacapek sareng waktos oge jalanan ku hoyong enggal tiasa aya kamampuan pikeun ngabela diri itu Abah. Janju gorajo ari kitu mah ngeunyaan baranono mana anu dilatih ku Janaka. Ku Abah diperhatikan teh geus lumayan. Degeung teuing ningali kitu mah. Loba deui obrolan anu sajena. Geus kitu mah lantaran perlu istirahat, Abah Tasman jeung Sutinah katut Wisrawa arasup ka jero enggona sewang-sewangan. Wargi Dahlia waktu wanci sumanding peuting kadenge sora jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas marengan insan anu ngambah ka alam impian sewang-sewangan. Wisrawa anu aya di jero kamarna harita masih keneh tacan sare. Ngadadak Wisrawa curing hak. Kaget waktu pantok kamar aya nu muka. Si mana horeng Sutinah anu harita asup ka jero kamarna. Bube Wisrawa jadi kaget. Gancang harita tumanya. Kumaha ieu teh ari Sutinah bet ka dieu sagala rupa. Aya naon ieu teh? Terus terang akang kaget ieu. Nah aya naon ieu Mas? Teu kedah kaget Kang Wisrawa. Abdi nepangan ka dieu memang aya anu sejadi dugikeun ka salira Kang Wisrawa anu mungguh keur abdi mah kacida pisan pentingna. Oke. Nah aya masalah naon kitu? Cik sok jelaskeun ka akang. Kumaha teh aya maksud Sutinah teh? Kang Wisrawa, abdi duka kumaha ya teh. Teu miharep upami kedah papisah sareng Kang Wisrawa. Numawi Kang Wisrawa ulah ngantunkeun abdi atuh Kang ye. Samagaha hate abdi upami dugikeun ka kedah papisah sareng engkang. Wisrawa ngahuleng menang sajongjongan mah. Teu nyangka Sutinah bakal nyarita saperti kitu. Ngebrehkeun perasaan anu jelas miberat ka dirina lantaran pangaruh cinta. Ningali Wisrawa ngan ukur ngahuleng Sutinah nyarita deui ngaluarkeun unek-unek hatena anu salila ieu disidem. Kang Wisrawa kasedih sareng kadalangsaan anu sesah abayangkeunana Kang. Upami abdi akhirna kedah papisah sareng Kang Wisrawa. Janten Kang Wisrawa ulah angkat ka mamana nya. Engke abdi sareng saha atuh Kang? Ulah nyarita kitu Sutinah. Ku akang geus dijelaskeun sagarupana naon sabab marga lantaran akang teu bisa lila aya di dieu. Sabab masih keneh aya anu diteangan. Nanging Kang Wisrawa kedah ngartos kana perasaan abdi salami ieu Kang.
Piraku Kang Wisrawan teu surti kana kaayaan hati abdi. Sareng saha atuh abdi pakumaha-kumaha upami abdi dikantunkeun ku akang mah. Pokona mah abdi mah alim Kang. Alim papisah Kang. Wisrawa puguh kaget lain dikieuna waktu Sutina ngagabrug ka Wisrawa dina kaayaan di jero kamar ukur paduduan seperti kitu. Sutina anu kajurung ku rasa deudeuh jeung cinta akhirnya jadi poho di kaera. Sutina ngalakukeun tindakan anu mungguh kahudang geter nafsu birahi hiji lalaki da puguh Wisrawa lalaki normal. Kang Wisrawa lah mantunkeun abdi Kang. Aku kan bade tega ka abdi anu tos demen rasa kadeudeuk ka salira. Abdi moal kiat Kang. Ulah ngantunkeun abdi Kang. Sutina, ya ulah kikian Sutina. Sadar. Bisi Abah Tasman gugah ke. Ya kumaha ari Sutina. Ya Sutina. Sanajan Wisrawa nyobaan pikeun pangger iman, tapi kangaranan aya di jero kamar paduduan saperti kitu mah. Bari sikap jeung tindakan Sutina anu mampu ngahudangkeun nafsu birahi lalaki, tangtu be kapanggeran Wisrawa oge aya watesna. Memeh Wisrawa leupas tina kadali diri, duanana jadi curing kaget lantaran dilebah buruan imah kadenge jelas pisan aya sora ngearna orok. Wisrawa jeung Sutina pada ngalepaskeun rangkulanana. Wisrawa neuteup antep ka Sutina bari jeung kerung terus nanya. Ieu tadi buruan bet aya sora orok anu ngear ieu teh. Nah, orok saha ieu teh? Kayak urang tinggali Sutina. Kayak ya teh, kela teh. Nah, peting. Aya suara orok. Saha ya teh kela. Kayak orang tinggal heula Sutinanya, kayak sekedap. Tuh kan, Abah hudang cek akang oge. Enggal kanturkeun dia kamar, Sutina. Abdi ayeuna ka kamarnya, angin omat Kang Wisrawa ulah ngantunkeun abdi janjinya. Omat Kang. Sutina gancang kaluar ti jero kamarna Wisrawa. Nguru deui asup ka jero kamarna sabab kadenge Abah Tasman anu jadi bapana babatukan nandakeun hudang tina sarena. Meh bareng Abah Tasman jeung Wisrawa pada muru keluar ti jero kamar masing-masing. Abah Tasman jeung Wisrawa masih kene silih teuteub. Sedangkan sora ngearna orok anu ceurik di lebah buruan imah masih kene tetep kadenge kalawan jelas. Abah Tasman terus nyarita. Lain ya deh. Nah orok saha eta teh ya. Sora da meni jelas pisan ya di lebah buruan imah urang. Ya cikan-cikan urang tinggali. Bet panasaran Abah mah ya deh. Ayo urang keluar jeung Wisrawa ya. Mangga urang tinggal bah. Abdi oge puguh kaget ya teh. Wisrawa jeung Abah Tasman terus keluar ti jero imah. Tapi sanggeusna aya di luar, jep weh. Eureun suara orok anu ngear teh. Henteu kadenge deui. Geningan waktos nawargi. Parantos teu kapan kinten-kinten orok saha atuh eta teh nya. Aduh aya di luar bumi teh. Kan insyaallah urang guarlah enjingnya sakedik-sakedik atuh dinten ieu mah wayahna panginten seriasi konselan kada ditunda deui. Atur nuhun kana sadaya parantosan hapunten sabodaya kelepatan wilujeng kantun kasadayana. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak angemnya Dahlia prunga go goyang. Wargi Dahlia, cag heula
Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun Permios.